Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan pengetatan perjalanan dalam negeri sebelum dan setelah masa peniadaan mudik Lebaran 2021. Pren, didinya teh panjang urang geus lila babaturan. Jadi urang ka didinya teh geus asa lain babaturan deui. Asa kadulur. Di mana susah, di mana senang, didinya mah pan sok aya we keur urang. Nuhun pisannya prenya, didinya geus bager pisan ka urang. Kela tadi sorangan nyebutkeun saya sok aya wae di waktu sorangan keur susah jeung senang Nya, tapi dararasaan mah saya mah acan pernah ningali sorangan senang teh gan susah jeung susah wae tah benerkeun kata-kata nya maksudna nama kieu pren. Jadi nu didinya teh nya sok aya we keur urang di mana hirup urang susah jeung susah pisan, maksudna kitu. tah eta bener kaharti. Jadi kieu pren, baheula mah keur leutiknya sok hayang buru-buru gede gitu. Ame bisa buru-buru digawe, ame bisa meuli baju sorangan, ame bisa boga pangabutuh sorangan teh meuli ku sorangan, meh buru-buru boga pamajikan, boga anak, bagja dipikir mah baheula mah. Terus Hari ayeuna mah dipikir-pikir pren, mending kene balik di ka budak rarasaan teh. Teu mikiran resiko dapur, teu mikiran meuli beas, teu mikiran resiko ke pamajikan, teu mikiran budak sakola, bebas rarasaan teh. kamu kunaon sih asal lieur saya mengabandungan ge. Buguh nya ieu teh keur lieur. Gawe di bagian transportasi ti iseun wae. Jeung pamajikan ngan ukur nepi ka hoghag jeung hoghag we parasea. Pusing. Transportasi ngojek maksudna transportasi teh Nya ngojek ngan rada di bahasana di bahasa gaulkeun, di bahasa kerenkeun, mun sok kacida rarasaan teh kitu-kitu we ge. transportasi ngojek mah ngojek wae makeanan transportasi segala kalah lieur kana otakna nage. Teruskeun caritana. Heuh, tika tadi ngadongeng we nepi ka ti koro serak ieu, sugan disuguhan cai, teu cai-cai acan. Ngomong teh tadi teh haus kitu make isyarat segala rupa kuda kode itu ieu. To the point we jeung urang mah rek cai herang teh air putih. Cai herang jeung air putih mah eta keneh sarua. Kopi atuh kali-kali biar hirup lebih berwarna. Beneran pisan kopi teh. Stok di dapurna nuju mules. Teu aya kosong alias seep. Geus gampang eta mah. Kayak kurang dibere solusi. Nu didinya tinggal indit we ka hareup. Ngomong ka nu boga warungna. Tinggal ngomong kieu bade update stok kopi gitu. Tinggal ngomong gitu beres. Update stok kopi nitah meuli mah meuli wae. Pan cerdas. Keur manamu gawekeun titah meuli kopi segala rupa. Kita kan best friend. Geus cicing tungguan urang ka warung heula. Kade tungguan. Oke. Sir. Punten. Mangga Kang, peryogi naon Kang? Peryogi kopi 2. Dua dus. Sanes seueur-seueur teuing 2 saset, 2 bungkus. Oh, 2 bungkus. Mana we teh? 2 dus di tas bingah kieu. Berduaan di bumi. Ari akang teh kira-kira. Artisnya. Artis ah. Sanes. Artis ah. Tukang macul kieu artis. Artis ah. Sanes aslina. Kemarin Aldebaran ieu mah. Sanes. Bapak atuh nuhun.
Kasih kopi si buru gratinyo. Ada kopi hitam apa kopi susu? Kopi hitam biar mantap. Nah, cocok kopi hitam mah. Ada kopi susu mah teu meuli. Weuh. Cing urang ke dapur heula. Ek ditinyu. Sorry friend, roda lila euy. Tadi teh kalah ngobrol aja jeung tukang warung. Hilir mudik. Aya naon? Dari sorangan ieu Sukmadi lain. Oh, Sukmadi. Saha deui atuh? Recek kan ka dapur mau kopi rek nyebutkeun rek nginum kopi saja. Apal urang mah karawal ka dieu oge. Kakara datang. Mana cik kurang teang ah. Sanan kuring beli kopi ke warung. Dasar si Maryunan. Astagfirullahaladzim. Mana kopi teh?